dilazamahkeun dilazimkeun urang ya osok istighfar sadinten enten nepi 70 mah on osok eta teh nu getol bada lohor istighfar 3 kali bada asar istighfar 3 kali nu getol eta teh bada asar bada maghrib istighfar 3 kali bada isya istighfar 3 kali bada subuh istighfar 3 kali 7 kali 3 21 sanepi eta teh nembe urang mah 21 kali sadinten teh eta teh nu getol bari polokot ku dosa tah Kangjeng Rasul mah minimal teh 70 kali bukan 100 kali atuh teu sawios sakitu oge dan lamun hayang ninggal kana padilah Kangjeng Rasul ti Kangjeng Rasul adat sunnahna Kangjeng Rasul ngalakeun istighfar mah Kangjeng Rasul teh sadinten sawengi 70 wangsulan istighfar mana wae istighfar mah bari astagfirullahalazim astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ade Allahumma anta rabbi khalaqtani sayyidul istighfar bari nu pendek astagfirullah eta ge istighfar sami nu penting sadinten sawengi kedah istiqomah dilazamkeun dimulazamahkeun jalmi anu model kitu saur junjunan malazimal istighfar saha jalmi anu mulazamah istighfar ngarutinkeun istighfar ja'alallah min kulli dhiqin makhraja eta jalmi bakal dibere jalan keluar tina karupekan hirupna jalmi teh hirup dicoba ku Gusti Allah di alam dunia teh kurupi-rupi cobian bahkan pikeun jalmi anu saya pasti dicobi ku Gusti Allah ku pirang-pirang bala lamun di alam dunia jalmi teu pernah dicobi sanes jalmi saya justru jalmi teh di mana dicobi teh eta teh jalmi berkualitas da jalmi nu teu berkualitas mah jalmi teh aya jalmi awon mah tara dicoba ku Gusti Allah teh nu mawi di mana urang dicobi ku Gusti Allah teh aya jalan kaluarna ja'alallah min kulli dhiqin makhraja eta jalmi dina rupa-rupa karupakan hirup eta jalmi bakal dipasan jalan keluarna aya we jalan hirupna teh jalmi ku Allah teh dicoba teh lain tina untung humpul kadang-kadang tina karugian jalmi anu dicoba ku Gusti Allah tina kauntungan kana syukur kana kanikmatan eta jalmi teh di mana diberi nikmat buru-buru syukur di mana jalmi diberi nikmat tara syukur karena nikmat emasan ti Gusti Allah rupek hirupna teh min kulli dhiqin makhraja diberi nikmat harta diberi nikmat jabatan diberi nikmat pangkat tapi anjeunna tara syukuran timbul we ku kabeungharan ku kapangkatan teh naon rupek hirupna teh kumaha carana leupas ti dinya seueurkeun istighfar karena mau sangka Gusti Allah Gusti abdi teh di pasian dunia Gusti abdi teh di pasian pangkat Gusti abdi teh di pasian jabatan Gusti tapi abdi teu syukur kana nikmat emasan ti salira Gusti ageuna nikmat teh istighfar astagfirullahalazim sagala rupek hirupna dibukakeun ku Gusti Allah ja'alallah min kulli dhiqin makhraj